naon ngagerem teh mau tak gitu nya mudah-mudahan urang sararea salah keluarga masyarakat sing sadar teh sadar bernegara, sadar bermasyarakat, sadar beragama, sadar bernegara, da ieu teh negara urang keur urang hak urang wajib dibumulai ku urang hasilna tepan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan tepan urang oge boga rasa tanggung jawab selaku warga negara. Polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi meureun kudu tanggung jawab urang tah nya kitu marukana ulah lalawora deui jadi warga negara homo pemuda-pemudi mepan aya satahun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipieling diperingati naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kene bala kasenteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna bala kasenteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh beureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara gitu nya ini aki-aki tah pemuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba tah eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah ekstasi magadon inuman keras na taleler itu patak kade jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teh teler teh nya kitu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang sunat gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning baju semet bujana teh kadeuleu geuning can ayeuna PCD pornografi porno aksi wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP ai diintip teh ku dewek keur nya teh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh ngahadar disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha teu da PS poho we kana budaya urang mah geuning euy jeung eta investor asing deui anu usaha di urang padahal kudu adaptasi teh jeung budaya nu aya di urang tari ngul usaha mah di urang aya ngadon hirup mah di urang kumaha atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot
aya oge dina truk nih para renyon gambar aing aduh dina black kurupuk atuh dina cangkang ciki dina cangkang koaci atuh Gatot Kaca dina cangkang ciki pantas gininya Anoman gitu yang mau kumaha itu dah Power Ranger keras sakti wah Satria Baja Hitam Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we poho da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem gitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku cilaing gawe keur dahar we nguah coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Dan Lanud basa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna basa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba ta eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda Bapak tuang tuh hari Bapak aya nuju tuang abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu ulu itu doma aing keur nyatu kana doma mah teu kasar aya ieu mah tukang doma urang Sunda duh cenah itu tinggal di dina mastaka doma tuh kitu kana doma mah sirah we kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor doma teu teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun
nya itu ayah teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka doma gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewek teh dola sirah teh rada leuneng ieu teh tetep ka doma mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum aduh jeung itu aksara naon teh dina kapal plastik teh mejo hah mejo pamajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh tos digentos aduh alhamdulillah nya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno Bapak Mayor I Made Hartawan Bapak Mayor Juwardi Hidayat Bapak Kapten Samsul Komar sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak ye rezeki teh timika ieu sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayana hujan eta ulah boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana Pak Lurah Wilson nya hah Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip bade nyalon deui bade naik deui sok aja jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah Pak Enis Patuloh Pak Lurah Nandan Cilampeni alhamdulillah Pak Haji Sidik mun segala dikirim ke nuhun nya Pak Haji Bahro aya Pak Haji Mustofa ti Cikodeng Pak Haji Apo alhamdulillah nuhun wilujeng sumping Bapak Haji Oro Ketua HPDKI Kabupaten Bandung Cisangkan sumping Asep Kang Asep Dampak ngintun lauk alhamdulillah Pak Asep Halim eta Kang Risman MC ngadu domba aya di dieu Kang Baran Mantri Baran Raden Insinyur Acai aduh anu sok nungtun doma Bapak Hoan Bapak Hoan meni cakah cikih ka itu ka dieu dibelaan hujan dibelaan kumaha ngiring ngarojong ngiring ngadoakeun ieu ka Angkatan Udara Bapak Hoan di Sumersari nuhun karena kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah amin nya cing digentos ku rahmat pitulung Allah amin jang oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba oh kitu akang jadinya tah minggu oge pan sok di dinya
Alhamdulillah da resep teh ngadu domba teu cara baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning daroraka we jelema teh mah ayeuna mah diarahkeun pan dinilai aya juri aya wasit jedak daligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun diurus urus heula tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus reng-reng HD apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh ningkatkeun harga apan eueuh unsur judi dalam mun aya judi mah dewek oge dituna we harita keneh oge meureun ningkatkeun kualitas domba kitu tah pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba ngernakeun domba tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit bebersih di kandang nya tur di lapang teh namahan baraya itu yang ayeuna mah pan 15 jetrak urus jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu munurna hade keberanian reng-reng gitu aya aturan domba geuning munurna teh dang tingkung dengtung dang tingkung tingkung dang tingkung teh can nepi kana galar mah can eureuning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh jobal nyang lompat keluar tah eta mah domba penciteun nu kitu mah aya tetenya la ilaha illallah dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemrak deuleu domba sakitu lobana daun sarua tandukna teh kitu la ilaha illallah keagungan Allah nepi ka kitu kitu karakter domba teh hijina teh rupa-rupa teteh karakter domba teh aya anu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan aya anu babadug agresif gitu boh keur dicangcang di lapangna hade aya anu kitu aya anu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh lompat kana mundurna mun nepi ka sabeuleun mah kitu teh menang meuli 3 juta teh PT ditawar ku Haji Apo 200.000 aduh ampun kitu cada wala euy loba pika serius ya hiburan teh eta kan aya aturan 3 jetrak domba teh alus panu bobotohna teh jong ngareng keneke gitu teh nyaho domba mah paeh gitu aduh ampun rupa-rupa aing mah loba pikasieun loba pangalaman marukana teh nya kitu da wala euy silaturahimna luar biasa nuhun ieu ka Bapak Bupati kasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lansarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ka-60 nya amin amin di sana pihak kalayan urang sakantenan keuneh urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milang kala atanapi ulang tahun dan lanud Husein anu ka 60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi teteh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna oh pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa rieung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu matak teh oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya je
jadi denge-denge teh atuh da ieu mah ajabe jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing mah yang tipung itu Bapak Haji Dani pokoknya mah grup Panawa we sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ya bisa riung mungpulung dina wengi ieu amin ya katingal para satria angkatan udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit parantos aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut tak kitu di Liverpool lalajo main bola tadi ditu kita dek teh oh da ya panayagan aing di ditu si Owen di dia masih Ewon di tengaranna teh si Berkam panayagan dewek teh mun dia mah teh cacing si Berkam teh si Ari alah itu tadawala euy dengan adanya ulang tahun angkatan udara ini kita tingkatkan kesemangatan tingkatkan dedikasi dan loyalitas tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheyeuk-heyeuk leungeun pantai-antai tangan nya hayu lah teu naon ha da puguh sakumaha pamunut Bapak dan Lanud cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja kitu tah saking duit ka jam sabaraha sok cenah ka jam 1 makanya kitu nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos aduh ampun gitu tah malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara ka bumi akang ka itu ka Giri Harja ti UNESCO nya ti kedutaan besar UNESCO nu aya di urang oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya daekeug teu kajeun sapancawe aneh-aneh we peuyeum putri nong-nong ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping ka dia nya dolah sileing mah dulur ka nya teh dulur ti mana sarua cucungik ge monyong jeung sia oh kumaha mun ngartieun moal pang dari kitu oge dia mungkin teh ka seuri kitu keprok dia omongkeun teh ka seuri baru kana ngabodor mun teh elah cenah hiburan aya nyong ah pogo we urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca macak deknya di lemur tara loba kasusah tara mikiran kasusah komo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh kesalahan
adan aing salah kumaha aing geus salat asar teh aing teh jauh kerelek ke hees aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib padahal pe hujaneun jauh cetrek karena pangeras suara aing teh ruas kaburitan jauh adan we Allahu Akbar Allahu Akbar red kena jam ding-ding karek 4:30 atau puguh nu ngabuburit teh buka kabeh grapek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan ceuk teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah komo zaman Asep Show mangeuning di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 5:30 teh deungeuna aya kolak keur teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam 6 ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak jok kerelek waing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita percaya ya da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimbang-timbang loba keneh dosa kuku we kan kitu ceuk aing oge matak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang lalawora teh sia nyarita teh nah apan ceuk keterangan oge lamun jelema minang tobat tah bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat goblok aing katipu sia ada si ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna masih lain ya kali itu dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha di deuleu na sia teh ai heueuh nya teu sadar teh lolong caritana ti kampung teh udah di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap pada di kampung mah jalan teh rungkaringka nih jalan satapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas
mapai jalan satapak ngajung-jung kakiji lemur teka rasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli kajeun teu euy nu penting mah kasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora goblok si goblok mawar bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-takan kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok gitu tah melengkung pada inu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh lah cenah euy naon cenah euy ngageduk di dagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa daeng teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah kungsi beunta baheula goblok nah cenah tu sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan ih muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanang wayak ieu mah beuneu cenah dewek bisa naik na mah aya bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha dinya tadiuk dihandap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo terekel nu sia urang mah angsrod di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsrod deui kitu eueuhna naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh urang aduh panai bakating ku nyeri mengihan maneh meureun sisi kiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we dikajawab wah koloteuy anjing asin oi puguh mecer lenci kalapa aja euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh sugane aing teh panek diadu pelawak alah ampun cing lah kumaha dek kaul terjadi edeuk ngiga ini segede kah ngeunah di
belekuk cuy ulah lalawora alah ngeunah goblok pakai tuluikeun atuh nikmat euy alah gara pek pecahkan euy pecahkan euy edeuk euy ulah lala orang ngeunaheun siapa lotot geus ya goblok ah bibita wae aing mah edek cing mecakan dina ngabelekukna tong dikenangannya euy geura sok ngeunaheun teh euy ngeunaheun teh geura sok mecakan aing ah goblok aduh pangenangan geuna tunggu datang aing beri jara rempling kabeh kawas angkat tincak sakitu kenang berebetan makan ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu disada pangbejakeun pangenangankeun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing oh bieu teh dikenangan goblok hah biar jadi kenangan wah iya bade syok syok genaheun bisa eta kenang itu alah eta sinena kata-katana hadinya euy anu pasapa alah hebat tukang kenang di mana itu euy ya ai kenang jempe sia mah pajar di sada pajarkeun teh sinen cenah hahleuang anak geuna pugu sinen keur ngahuap hebat euy nu eta nepi ka bisa sarengkak teh uing di kenangan alah kakenangan aing ieu nah da kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wayaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang gendang teh ih cangkuang ti cangkuang bu cangkuang mah ya laguna tuh rumah cangkuang dalam cangkul aja cuma aduh udang mana tete kenang deh
nah jadi kenangan maneh mah bingi teh maneh jadi kenangan bingi teh kudu sabaraha merek bu nepi ka budeg gitu dibeakeun ku sorangan diuk sia goblok ah diuk saha nu maot ye diuk sia dirinya diuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh goblok naon panyawatna aduh si goblok udah kekeh goblok ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje beda-beda teuing aje keun bae tok diceung-ceurik anu maot da meureun da geus sakitu meureun urang doakeun nya aje kalabu kiparna aje gaduh karunya euy dulur euy bapana maot lain maot goblok sia diuk penyakit kanker aje keun bae tok diceung-ceurikan ae muga-muga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna gaji tah kitu amin gitu era meureun eureun serangan era ampun si eta da teu dieureunkeun mah terus kareng kenek si eta mah ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun wayahna urang ayeuna kai nu geus diruntuh-runtuhkeun teh potongan ti ditu ti dieu tuluy tanggung totogkeun we kana lawang sawarga dalila teuing aing ngadaguan di dieu sababekal beak ai uing aya nu nyaah euy saha tuh kades muda deuleu Desa Margahayu Cepi Ahmad Syam sarjana hukum ongko syukur geus aya mah bisa dibagi-bagi tenang uing aya nganggeuskeun masjid euy di maneh syukur atuh syukur kakirangna ini ceduh uing jadi panitia pangwangunan masjid naon anu kurang je kenteng can aya je bata can ngadeg atuh can ai keusik aya keusik mangan beulieun sabaraha tumak tanahna ge can aya nu ngawakafkeun teh si goblok eta
kemana we karep goblok iya anu make kedok agamanya ya jika mobil make pengeras gini saja jalan mentaan sumbangan padahal lain ke masjid diteker kemanehna we sorangan tidur akan nungcut ingat siapa anaknya karena rempreng ya kabeh jeung nu mulus pentingnya beceng aing subuh ulah kitu sia alah itu dewa ka dieu itu dewa ka dieu dah sia kau geus datang itu dewa datang geus datang nah geuning widadarina ge diiket guaan widadarina gitu geuning mainnya sia widadari gitu datan nera tangga demang datan nera tangga demang newo pakulingan rana kene irah ingkang prapta lain dewa maya tukang sayur mah anjir aluh mun reg-reg kieu dulu kebeneran si aing dek ngaliwat itu tingali bawang beureumna aya hiji aing dianggap bawang beureum euy kanibal meureunnya dulurna Sumanto lain dewa sampean lain tapi Allah manusia aya tanu tukang sarua ya manusia kitu patut kaget aing aya manusia kitu bentelu beruk meureun teh mah ki aki dianggap beruk kayak beruk teh naon ai beruk teh remaja masa kini anu kasep ngerempereng wow abeh teh nyeri hate teuing atuh aing reka mana sampean Allah rek nanyakeun aing nu ngaran naga persona sona belah mana naga persona di mana? Di mana teh? Naga Sari teh? Naga persona. Taeta. Nanyakeun dunungan uing maksudna naon? Pokona kaula rek nepungan naga persona. Kaula can angeus urusan jeung manehna. Aya urusan naon jeung dunungan aing? Pokona aya we. Yang nagih urang. Yang nagih. Jika na lamun dina doma mau reng-reng dan jelema kitu teh. Reng-reng adu penciteun unggul. Aduh, ngaranna sampean Allah capang tutuka. Anu kungsi dicetrok dina minggu nu kamari. Ayeuna dek malas pati ka naga persona. Gusti, naon? Tinggali ieu aya makhluk dewa aja anjir orang naon teh euy orang gibu orang lingas gitu naon maneh
ngomong eta sin orai naon iya orai welang do yo orai kesi teras kana tuh najis anjing dia tadi gaji ah sampean ngaran kaula Gatot Kaca tadi jabang tutuka bieu Gatot Kaca bunyi da ieu mau 5 menit diganti ngaranna teh maksud kaula hayang nepungan anu ngaran Naga Persona ieu kaula patihna heula ieu Naga Sakepu sampean Naga Sakepu ya dek naon lamun kekeh ajen maksa eta widadari dina harti hayang saling hareupan heula jeung Gatot Kaca jabang tutuka ngaranna teh Gatot Kaca jabang tutuka Krincing Wesi Kancing Jaya Badalungan Surya Pringga Arimbi Suta Bima Putra Syamsuddin Syamsuddin satu teh goblok teh buah gelo nya jelema teu nu sia urang deui moal eleh daing oge aya anu tukang cepot Astra Jingga apun siapa yang sirikeun wayah ya jadi we hebat teh pada loba keneh ame dahu can kapapai pai mus lamun kitu carana dek hayang saling hareupan jeung Patih Sakepu tidak gara-gara gosi Haji Mulati tegah ya apakon wani marangaku rawani teh ngapakulanang kulanang jawios atuh Gusti ayo kampung wakul Dewa Nitah Jeger sia ayo sawios sajugan ku abdi we naon ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura sia montong ngejago ngomong coba si dibaheum gua aing goblok emangna aing teh beuneur make dibaheum setan ulah teungeun aing disebut beuneur tong dihalangan ka cuman ulah antep tah si goblok tuman pisan sok atuh kanya sok ku agan tegeulan teh tuman hayang maju tah murid aing heula lanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo tekena ajar baju sia ayo baju woi anjir awak dah tuas hey woi hebat dulu woi Allah modal sia aduh hieu mana ayo Allah tuh ampun jabang
duka ampun duh ampun jabang tutup pindah anjir nyoon eta euy budak nepi ka kitu si Ronaldo gitu-gitu cuy tatajongna dulu plum tak tau kita masih berkobar si Roberto Carlos plus gol Roberto Carlos we gitu-gitu cing hebat gitu lah naon diamar ta euy boga pahlawan anu utama dulu bisa ngamah Jomantara angkatan udara jeung engke oh bagja cepot lah bagja sumuhun ulah boga anak jadi pahlawan pikeun angkatan udara panjenengan gan lah naon reueus aing nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Heeh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca ya. Hade tangaran Purabaya euy. Macam aing lamun boga anak teh ngaranna ca. Ya ngaran Cidewek mah halus wae. Euy. Ngalatengek. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji cekai jawa kasih berem ngalasai kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naing teh waduk ngalah tutut nah poho nya ngalah tutut meni loba naon urang Minang beda si anjing teh rame gitu saja aing goblok oh. Ngetrek aing wah oi gede teuing lawan teh yeuh 10-7 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing lain mulak hiji we tahe tuh we tahe tuh lain ngetrek teh lieur euy marukana kumaha beda maneh tukang ulinnya matak teh geblek duit oge aing mah tukang ulin tah we tusak dia budak aya anjing aya goblok ngajenggut sia aing teh deuleu
Aduh labu ya meni atoh alah ngeunahun gitu eta seuri si goblok anjing nyeri euy tetulu seuri da tetulu da nyeri anjing alah we tuh jorang sih mah lain jorang goblok nyabakan tahun jorok sih mah porno aksi cete lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang meni gede hayang bener heeh apa itu kapal terbang nah hayang gede tahun nanyakeun kapal terbang sih teh oh ya henteu nyaho syukur ya nyaho mah si goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu geus ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajleng ti luhur maneh mah teu make parasit mawa we dudukuy maneh mah talian lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajleng tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean paeh haji kejida ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah kita kacapruk jurusna teh eueuh mur kana aing nek kapancing urang sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patuh si anjing si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh juri jarian wah mau ambek teh sok maneheun walila aing mah ade teh cindekeun naon banyarekan anjing lain unggul kabina-bina teh sia kapancing ameuh licik sia begitu ah goblok ieu mah banyarekan lain unggul sok deui atuh sia si jiga karpet mulai jauh bawang beureum sia teh tuluy disiksik dipake sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari hayang amek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah heuh
Jawa anjing ada. Waduh ada tong bulah dinya na tu anjing rada ada anjing. Bulah dia dah eta ala. Goblok sia nu geuna. Aduh. Hatur nuhun. Kadi sia, kadi. Hatur nuhun. Sia ngeunah aing menderita dulu. Para dewa nepi ka ear we di luhur. Juragan Gatot Kaca itu udah sakali neungel 14 buta teh nu keok dek najong neungel teh menika waduh kitu-kitu teh masih kombak we leuh Gatot Kaca deung apa oh jelema teh tuas teuing woi ayo woi yuk ya nepi ka tengah 2 kalian euy anaga nepi ka kitu-kitu teuing aduh kan iya kurang sisit nah iya kulitnya kaki bubur kernaon bubur naon bubur teh gini ngungai isuk-isuk sok didagangkeun aya kerupuk eta mah bubur atuh oh tos digentos aduh benang di mana jauh kene sabaraha pengkolan ti dia geus nepi acan oh jauh kene di belah mana oh di ditu nah can nepi kene geuning oh da aing cicing ya kena dekeng benang pada wargi di paling mana belah itu tebih kene hah jauh kene
nya jauh kan di belah mana si geng-geng itu tebih kene aja sah kita nunggu bedol tuh riwayat tulah setan mun peledak jangan hulu aing keuleuh teh si dewa lain aduh nuhun agan gaduh jago abdi ieu iya di kumaha namanya teh kepret ulan di kepret mode kepret abdi baheula keur ngora kieu nya basa ngepret bancet manya nu dikepret bancet anu bareuh leungeun margi bancet na dina luhur batu atuh pami kitu mah panginten neungeul batu tagening uning kali itu raja kabungah jeung kabagjaan Gusti Bathara Kresna jeung Arjuna cenah nempo anak anu sakti kitu tak urang pertikeun kumaha dewek Gusti Bathara Kresna siling juragan Arjuna kumaha kumaha kuring lah ceuk silaing teh Raka Bathara semah katuran rawuh sok Yai Raka Bantara Bathara semah katuran rawuh kaula nun aduh Yai ieu teh kusaha kengengna Yai ieu teh kaula nun kupun anak Gatot Kaca Yai kaula ku Gatot Kaca laras sanes Gatot Subroto Gatot anu tiasa ngengengkeun ieu teh Tidan Lanud Sulaiman kitu kaula nun Bapa Dan Lanud ngahina wae saya teh maka inja naga persona naon taribut-ribut Nyai Supraba Widadari pada hajol atuh datang gelis papageun ieu akang punten Gusti saha abdi di mana ieu kelanan tebih keneh sadaya kulan Gusti aduh naon Gusti Patih masing Patih cuma kaning perlaya kulan Gusti kusaha ngaku nama Gatot Kaca Gusti hop segera purna dewa bangsa hop segera purna dewa dan nafsu gila-gila nafsu
si kakak gila-gila ya bener ngomong teh sumuhun pabala taklir pinang hurang pulan Gusti diamuk ku eta saurang hebat pulan Gusti haling iya anu ngaran Jabang Tutuka Gatot Kaca rakap pinu gawe lah dulu itu si Aden memun bejaan Aden mang nepi karawas Aden bade awug naga persona lah tidak naga persona memang kula naga persona bener anjin hayang widadari sing harapan heula Gatot Kaca Jabang Tutuka anu kungsi dicetrok sia cetrok naon cetrok anu dicetrok minggu tuka eta mah modar make hirup deui teu percayaeun keun bae teu dipercaya ku manehna oge mah matang jadi naon moal serba kapisang ngarengsikeun sampean lintang ti kaula Gatot Kaca cikan sok hayang nyawa si adu jejatin Den itu mah gede agan maat alit syamat abdi 3 kali Bah Wilson ya sing perjanten ka abdi ieu mun dituas naon teh jeung Noel deui pajarkeun teh Noel ajar maju wes aya jelema tuas teuing deuleu ieu aduh lain eta jelema saurang tapi ka coner teh mun beunang ku aing da digayem teh si kurang ajar sakarepmu hakula dening ayo pilih daging nipis dengan tulang burger iya aduh hidup Jabang Tutuka Gatot Kaca hidup dewa-dewa nyaksian dulu itu Jabang Tutuka hidup payus menang tanda penghargaan ti sawarga Maniloka sabab hidup geus bisa ngarengsekeun pacokregan ucuy wah sakitu hayo hidup nampi bintang Dharma di sawarga Maniloka ayo
menang tanda penghargaan euy angkatan udara ieu teh warga bisa ngarengsekeun pacokrega anu dipimpin gunaga percona sabalad-balad sakali jaya tetap jaya angkatan udara. Alhamdulillah wa syukrulillah parantos rengse ieu duh muga-muga we sadayana nu nongton nu ditongton we kula warga besar dan lanud Sulaiman anu sasatna dina wengi ieu dihibur ku akang saparakansa kalaya nuhun kasadayana anu parantos ngarojong kana lancarna ieu hiburan atuh ti rombongan Giri Harja tilu permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sanes waktos pantiasa ditepangkeun deui sumuhun tak kitu rampung daud tutas pangandika kemang tinetik sinibaran sari tutup